Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tatar Sunda 33 dimanapun berada, semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sekarang saya akan berkunjung ke salah satu perkampungan, yang dimana perkampungan ini berada di atas sungai ya sobat. Dan saya harus menyeberangi sungai dulu ya sobat. Yuk sobat, ikuti terus perjalanannya sampai dengan selesai ya. Giringan aman abdi ka dieu. Bareng ada bawa suasana perkampungan video. Sabios. Oh, tunjuk naon nih kan? Oh, si Ujang itu kunaon? Teu damang. Damang sama. Teu salami pangitanya. Hah? Teu salami. Wah, itu teh da ngempor atuh Subhanallah. nanti orok ke jam kitu. Mohon. Ida bae ina teh cara raosan paeuna teh batuk deui. Mohon atas parios. Atuh saudara. Mohon. Saku ieu lah nong di dieu da teh tiasa nyanak atuh. Mak sareng saha di dieu? Tah sareng nong ieu. Oh, mohon. Teu sabaraha tahun si Ujang? 20 hiji. Oh, mohon. Isla nama jam teh. Hawatosnya putra mak. Incu. Oh, mohon ai mamana ka mana? Terus mau teh aya bungsuna budak Oh. teh adina nyu. Mohon. Ternyata itu si Ujang teh bungsu. Bungsu namanya teh nu awewe inung ieu kapungkur. Mohon. Seueur panan sabiji emak mah 7 berada laki. Tetiasa papa tuh maknya. Tetiasa anu jeung ukur kitu Mohon. Nanget kitu. Gusti aku sing engal eta sing saha teh nya sing jag-jag mana nya. Amin. Kuyo sok nyanak sok. Sok. Di damel naon Mas asa di dieu teh? Tara di damel ukur kieu we ngalungkuruk atos kieu maripu. Da teus teu kiat kana naon-naon. Mudah-mudahan si Ujangnya sing eta awatos pisan maknya. Diurus ku barudak we kitu nek oge. Subhanallah, mohon. Sing saha teh mana nya anu ngurusna gitu tah. Awatos pisan. Nyarios mah tiasaeun mah eta teh. Bujang-bujang teu naon. Hawatos mohon. Nyarios teu papah teu emak Gusti Allahu mama. Akbar. Ya Allah. Sagede kitu teh se emak. Mudah-mudahan sing aya milik namanya. Amin Ujang mudah-mudahan. Terus 20 tahun iswana teh. 20 hiji. Gusti aku. Awatos pisan mah. Mak we anu ngurus teh nya. Sing jag-jag mana nya. Sareng masaha teh. Sareng masaha. Ieu. Mohon. Manuk. Mohon mak noh. Saangke pami eta insyaallah abi amangan di ka dieu mah nya. Nuhun Ujang. Mudah-mudahan sing sehat Ujang. Sing aya milik namanya. Amin Ujang. Mata sok di dieu. Si Ujang sok di dieu nya teh. Gusti enakeun ini mah suasanana. Jadi sobat, ini perkampungannya sangat terpencil banget ya. Jadi ini di atas sungai dan ini cucunya emak nih, kasihan banget. Aduh, lihatnya. Mudah-mudahan ada rezekinya ke depan saya bisa kembali lagi saya ke sini emaknya. Sing emak sing sehat emaknya. Hawatos subhanallah si Ujang teh. Ka tonggo teh sabara bumi mak? Ngan sabumi. Ai kali teh mah saeur ka tonggo mah. Ka talun pangitan? Sade teh talun ka pasir. Mohon. Memeh ka talun teh. Oh, mohon. Emas kapan? Mang emas. Oh, didinya. Mohon. Ieu teh kampung naon mak teh namina teh? Iya. Kampung Taruna. Oh, Antaruna. Kalebet desa naon? Desa Sukarasa. Oh, desa Sukarasa nya. Mohon. Kecamatan Salau pangitannya. Oh, Antaruna itu nya. Mohon.
pasir nama gitu. Mohon. Lambat nama ganingan pasir kebo. Oh, mohon Itu. kabo mohonnya Mohon, kamu kebo. kurmanya. Mak atur nuhun, mak diwagal ku abdi nya kalah diganggu nya. Abi, bade ieu apunten mah. Mohon abi anu sapunten nya bade amangalah kapalih ditu nya mak nya. Mangga, Mak, mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sobat itu cucunya emak kasihan banget ya. Jadi nggak bisa jalan katanya, udah 20 tahun umurnya, tapi nggak bisa jalan diurus sama emak di sini. Nah, ini kondisi rumahnya yang sangat sederhana sekali dan kecil sekali.